Ampun paman. Engke atulah da aing can aya. Ampun. Wah, ampun-ampunan. Isuk sore. Kira atuh mana bayarna. Oke ya. Pokoknya mah aing Mang Jack itu kasih Kevin. akhirnya kene bayar kumane. Berusia bentuk aing udah halus ya. Aduh, Ampun paman. Jadinya kapan atuh sia teh? Iya, nanti paman. aya Mang Jack itu yang naon atuh? Ngarian budak itu kunaon? Tak si Kevin kain jam duit janji sapoe. Ayeuna geus 7 tahun 7 minggu 7 poe 7 jam. Atuh biasa we di dinya ge lamun anu nagih. Kadang-kadang itu boga mah ulah suntak-suntak itu sia kurut naon atuh Kevin? Udah beli cilok. Sabaraha ku aing pamerkeun? Anjing pamerkeun. Sabaraha cek aing teh? 100. Sia teh anu 100 200 maksudna kumaha ya? Maksudnya teh 200. 200. Gablek aing 200 mah ya murid cilok 200. Aduh, aku teh poho deui 100 kita duit nya. Cek bener sia teh Kevin. 100 wah. 100. Sia kabina-bina teh aing gablek duit 100 mah ya. Ampun. Ieu Mang Jack sih. Aduh, ku Bang Doi Bang bayarkeun. Man dong jam-jam kehead sia teh ai 13 duit ngajedog ulah yang jajan. Wah aing bayarkeun teh geus Mang Jack ulah ditagi-tagi deui geus. Heeh, nuhun tuh Bang Doi. Heeh. Untung ada Bang Doi si anu Bang bayarkeun. Bagus si Bang Doi mah. Iya. Alhamdulillah. Nuhun wa. Oke. Bagus banget.